في يوم عاشوراء 10 تتسويل بها 2 ولها فضل نكيل ثم صلي سويل زرعا لمن أدوكتهيل رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسع على العيال قلم غفران وسورة الإخلاص قل الفتسير Poin ke-10 Muharram amalkan 12 amalan nu diunggulkan nu kahiji berang napek puasaan 2 penting solat sunat pek lobaan 3 silaturahmi jeung duduluran 4 ka para ulama ziarahan 5 kanu teu damang pek longokan 6 2 biwir soca disipatan 7 budak yatim sirahna usapan 8 boga harta sodakohan 9 mandi adu sampurnakeun 10 kula warga barungakeun 11 kuku ramo ditek-tekan 12.000 kulhu bacakeun في يوم عاشوراء 10 تتسويل بها 2 ولها فضل نكيل ثم صلي سويل زرعا لمن أدوكتهيل رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسع على العيال قلم غفران وسورة الإخلاص قل الفتسير Poin ke-10 Muharram amalkan 12 amalan nu diunggulkan nu kahiji berang napek puasaan 2 penting solat sunat pek lobaan 3 silaturahmi jeung duduluran 4 ka para ulama ziarahan 5 kanu teu damang pek longokan 6 2 biwir soca disipatan 7 budak yatim sirahna usapan 8 boga harta sodakohan 9 mandi adu sampurnakeun 10 kula warga barungakeun 11 kuku ramo ditek-tekan 12.000 kulhu bacakeun